Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abi Kalisa Putri Agustian, kawit ti SDN Ciburuy, Kecamatan Ajasari, Kabupaten Bandung. Abdi bade ngawihkeun pupuh balakbak. Aya monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel. Jalubik kangjeng anakna sukan rarecet. Ting calek ngakanan manggunu asak terepeh. Kocap aya begog lumisa sorangan garetek. Kulit manggu pirang-pirang dihakanan diseget. Dipicenan sabab pait karasana molelel. Katenjeun ku indungna dicontohan dipesek. Nu dihakan eusina anu barodas amis teh. Geus kitu mah anakna ngarasa bunga nyerengeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.